Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didoakeun urang Karang Muncang anu jawab salamna keras, rezekina keras, amin. Sugih beas, amin. Sugih duit kertas, amin. Boga anak sing cerdas-cerdas, amin. Nu boga hutang sing lalunas, hubungan jeung bapana sing puas, anu bobogana heuras, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah, la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahil syafi, bismillahil kafi, bismillahil ma'afi, bismillahil ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un bil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Alhamdulillahil wahidil qahhar al azizil ghaffar. Fasalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil aghyar adadani amillahi wal ifdali. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, iftah lana futuhal arifin, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin. Summal hamdulillahi rabbil alamin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati
faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kama qala Syekh Ja'far al-Barjanji, bismillahirrahmanirrahim, wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nas khalqan wa khuluqan dzati wa sifatin saniyah. Kama qala Ibnu Malik fi kitabil Alfiyah, yasba'u fil i'rabil asmaul uwal na'tun wa taukidun wa atpun wa badal. Kersana pengatur waktu penata acara anu kusim kuring dipihormat Bapak Kadus, anu kusim kuring dipihormat panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni keluarga besar Musola Al-Mu'idiyah Sinarang Musola Nurul Huda, khususna para panitia akhina pillah seueur terkhusus Kang Lili, Kang Otong, hormatin simkuring pamugia dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin Bu. Alhamdulillah kalian izin Allah acara peringatan Maulid Nabi ieu tiasa tersalenggara wasilah sababiyah aya perjuangan sinarang pengorbanan ti urang sadayana. Leres Bu, leres Bu. Lain wungkul panitia tapi masyarakat ogeh jamaah Al-Mu'idiyah Nurul Huda, khususna masyarakat dusun pon sasieun sabeunyeun ngiring nyumbang. Laras Bu, aya anu nyumbang ku hartana, aya anu nyumbang ku tanagina, aya anu nyumbang ku pikiranana, bahkan boa aya ogeh anu teu mikir-mikir. Aya anu teu mikir-mikir, aya belah mana imahna. Insyaallah mikirkeun sadayana. Mudah-mudahan amaliyah urang sing ditampi ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Hadratil kiromin wal muhtaromin, para alim, para ulama, para kiai, para ajengan, para asatid, kersana kasepuhan Bapak Ki Bapak Ki Usup, kersana Bapak Ki Embad, akhina pillah Bapak Haji Rojak, Kang Aang, Kang Cecep, Pak Ki Kohar, Kang Tatang, Pak Haji Ali, kersan ti timbang nyondong pakisarna ti babakan kersana pakuwu Haji Aim oge sadaya bae kum teu wiji-wiji alladzi lam yuzkar ismuhum anu kusim kuring dipihormat pamugia dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Bu halau ari halau jawabna hai. Halau hai, halau nurut. Urang doakeun para alim ulama, para kiai, para ajengan, para asatid. Urang doakeun mudah-mudahan aranjeuna ditambih-tambih sehatna. Amin. Tambih-tambih yuswana. Amin. Tambih-tambih barokah ilmuna. Amin. Tambih-tambih milik rizkina. Amin. Tambih-tambih istrina. Amin. Amin Bu. Bapak-bapak setuju? Oh, ibu-ibu ulah melotot aja. Aparatur pemerintahan Bapak Kepala Desa Karangmuncang miwasa jungjang karawatna teu kalangkung tokoh-tokoh masyarakat, ketua BPD, LPMD, DKM, MUI, muslimat, ansor, banser, sadena bae, Karang Taruna Pamuda, lembaga anu aya di Karangmuncang anu kusim kuring dipihormat pamugia dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, wabil khusus jamaah Musola Al-Mu'idiyah ogeh Nurul Huda anu kusim kuring dipihormat pamugia dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Kembang malati jatining iman anu sajati anu ligar dina ati kersaning Allah anu maha suci. Kembang gadung rasa gumulung dina jajantung kersaning Allah anu maha agung. Kembang cempaka rasa nyaah jeung cinta kasasama kersaning Allah anu maha gagah perkasa. Kembang mawar rasa hayang motekar dina ta'ar kersaning Allah anu maha beunghar tur kohar. Diawali ku muji ka Gusti anu maha suci, puja anu jadi bibika urang sanggakeun ka Allah anu maha kawasa. Syukur anu jadi pangbuka catur urang sanggakeun ka Gusti anu maha gopur,
anu mana niti wanci nu mustari ninggang mangsa nu utama, takdir teu tiasa dipungkir, qadar teu tiasa disinglar. Dina wengi ayeuna urang nuju eling dibabarkeunana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kempelna urang di dieu ngajantenkeun hiji wasilah cukang lantaran kengingna rahmat, magfirah, barokah ti Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat sinarang salam mugia teras dikucur gulunturkeun, dikecar gelenterkeun, dikocor golontorkeun ka Nabi anu gumati, Rasul anu pinunjul anu pangyong colangna samar capada, yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka kulawargina, sahabatna tugka urang anu janten umatna. Mudah-mudahan jaganing pageto dina dinten kiamat urang sadayana kenging syafaatul uzma ti mantenna. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat hormatin simkuring, hapunten ka para alim, para ulama, para kiai, para ajengan di payunan kuring sadayana kin dina ngaduikeun hikmah peringatan Maulid Nabi. Beli aya kalapatan kaluputan rumaos pibados manusia biasa, tiada gading yang tak retak. Al insanu mahlul khoto wan nisyan. Ku hal sakitu pribados bade ngadugikeun heula bobot sapanon carang sapakan bengkok sembah ngijing sila, igeng tali geuh landung kandungan lare aisan, leuleus jajar liat tali bobot pangayon timbang taraju henteu getah harupateun. Hapunten bili aya saur anu matak tagiwur kana kalbu dulur-dulur, carios teu kahartos sareng sapagados jeung buktos peta atanapi basa, kecap atanapi kicep anu kirang mernah, pamugia dibikakeun lautan hapunten kanggo pribados. Bapak Ibu bade ngahapunten, bade ngahapunten, bade ngajajabkeun kajeun lima datang sorangan balik sorangan. Ieu kuring kudu nyang hareup ka mana, ngalieu ka dieu karunya nu dititu, ngarieu ka dieu karunya tungtuna mah kuring teh muter bae. Bapak Ibu anu kusim kuring dipihormat, menit anu paciwit-ciwit, jam anu paantai-antai, poe anu patele-tele, penting anu teu cicing-cicing beurang taya karingrang disusul ku minggu anu patunggu-tunggu, dipapag ku bulan anu paanjang-anjang, sumping tahun anu pauntun-untun, tos jadi tali paranti tambang kebiasaan. Ilahar sok disebat tradisi, dimana sumping sasi Rabiul Awal umat Islam sok ayakeun peringatan Maulid Nabi, anu mana peringatan Maulid Nabi ieu lain wungkul di lembur, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, ka masyhur ka kota Cianjur, ka sohor ka kota Bogor, terkenal di segala terminal, ka celuk ka negara teluk, ka koncara ka Singapura, termasuk ayeuna di musola Al-Mu'diyah Sinarang musola Nurul Huda. Ibu katinggal teu abdi? Atuh suruh hudang ieu mah geus. Teka tinggal keneh kuring luncat ya. Bapak Ibu hormatin sim kuring, nyarioskeun perkawis bulan Maulid Nabi, erat hubunganna ibarat pribahasa. Naon Bapak Ibu? Asam di gunung, garam di dapur ece. Naon disebut anu ngaran cinta. Kalau sudah cinta Pak Bu, kita akan perjuangkan dan kita akan korbankan. Termasuk ayeuna dusun pon masyarakatna ngorbankeun hartana, ngorbankeun tanagina sinareng pikiranana, ngabuktoskeun cinta urang ka Kanjeng Nabi. Abdi yakin Bapak Ibu, komo ibu-ibu pengorbanan yang luar biasa. Abdi yakin mangkat ka dieu teh Bu urang ngorbankeun pagawean di imah leres. Seseuheun numpuk, kumbaheun numpuk, salaki numpuk. Tentunya Bapak Ibu, yang namanya perjuangan dan pengorbanan adalah simbol ketika dalam yang namanya kehidupan. Hidup adalah perjuangan. Saya ingat komentar Bung Karno ketika ditanya oleh wartawati dari Amerika, Cindy Adam,
Dalam buku catatan Bung Karno di bawah bendera revolusi, kata Bung Isindi Adam, Bung, apa arti sebuah kehidupan? Kata Bung Karno, hidup adalah perjuangan, perjuangan butuh pengorbanan. Kalau Anda ingin hidup maka harus berjuang, berjuang dituntut untuk berkorban. Tapi kalau Anda ingin hidup tidak mau berjuang, berjuang tidak mau berkorban, maka silahkan Anda tidur di bawah pohon kemboja. Baik. Bu, hidup ini perjuangan. Maksud nama ye nalika urang aya RT RW kadus rek narik PBB pajak, nalika aya lembaga agama rek menta sumbangan pembangunan masjid pasantren, urang ulah hese da inti nama eta teh naon, dari kita oleh kita untuk ya prinsip seorang muslim yang beriman. Tentu apa yang ada pada dirinya itu adalah amanat, itu adalah titipan. Komo nungaran dunia kerjalma iman jalan menuju ke akhirat, kerjalma kafir dijadikan kesenangan, kerjalma munafik dijadikan perhiasan. Maka kita seorang muslim yang beriman ulah hese pabu untuk berbuat apa yang namanya kebaikan. Dan naon atuh Bu? Nungaran nu di dahar kurang taya paribasa nu di dahar pibauan, nu diinum pihang seureun, nu dipake pibututeun, amal soleh baturkeun. Kalau kita memberi Pak Bu manfaat bagi diri kita dan orang lain, da anggar bae Pak Bu urang dahar A B C D cek paribasa bacitul baso basareng batagor bakwan bangkong bancet kabeh di dahar, da anggar ujung nama naon bread rek minum kopi anteh Coca-Cola susu kabeh ujung-ujung nama war samahalna baju urang jutaan puluhan juta anggar ujung-ujung nama wok. Matak Bapak Ibu jangan sulit. Bising aya kadus RT rek menta pajak ulah nyamuni, lamun aya panitia pembangunan kaimah rek menta sodako ulah nyamuni, teu saeutik jalma bonusieun ningali jalma mawa emap mawa karung lumpat ka jero imah, lawang ditulakan jendela ditutupan, ngomong ka incu bejakeun mana eueuh keur ka Jakarta. Aya nu kitu di dieu aya keur diuk jalmana ge. Ari budakan kumaha kolot Pak Budi ajaranana jol we panitia pembangunan pasantren masjid. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Budak nu ngajawabna teh kaluar teh budak aya naon Pak? Ka mana mamahna? Teu aya. Ka mana sayana? Ka Jakarta. Ka mana ka Jakartana? Duka kirang terang ke da ditaroskeun da mana nyamuni di dapur. Nyempor badeket gentong. Silahkan Pak Bu berikan apa yang kita punya demi kebaikan. Dalam Islam yang namanya memberikan kebaikan sodako tidak terfokus kepada masalah harta, masalah benda. Apapun nu manfaat eta teh Pak Bu sodako. Mata kata Nabi, mangkanalahu malun falyatasaddaq bimalihi, wa mangkanalahu ilmun falyatasaddaq biilmihi, wa mangkanalahu quwwatun falyatasaddaq biwaqatihi. Yang punya harta silakan sedekah dengan hartanya, yang punya ilmu ustadz kiai dengan ilmunya, yang punya tenaga aspirasi silakan sedekah dengan tenaga dan aspirasinya. Jol aya nini ngomong ustadz kuring harta teu boga, ilmu komo, tanaga geus kolot, ngan kuring hayang sodako gampang. Banyak alternatif dalam Islam ketika kita berbuat kebaikan. Apa yang paling mudah? Kata Rasul, tabassumuka biwajhi akhika sodakotun, senyum kepada saudaramu itu adalah sodakoh. Smile is sodakoh, seuri teh soda. Jadi mih engke balik ti dieu nongkrong pinggir jalan gede, tiap nu lewat seuri nu kitu teh jalma sodakoh. Cinta kita kepada Nabi Pak Bu, tentu ketika
cinta tidak cukup hanya cinta saja. Dina qaidah likulli syai'in alamah, setiap sesuatu harus ada bukti dan cirina. Naon ciri urang Pak Bu? Man ahabba syai'an aksaro min dzikrihi, sing saja manu cinta kana hiji perkara tangto sering nyebat nami na. Ini contoh kecil Pak Bu. Cinta kepada sesuatu kahiji jalma pasti orang sering nyebat nami na. Bu, kita flashback Pak dulu ketika masih muda kita, nalika orang boga kabogoh pasti yang terbayang-bayang di mata ngaran si AA, yang terukir dalam hati ngaran si AA, bahkan yang menghiasi bibir ngaran si AA. Kababawa Bu, rek dahar inget ka AA, rek bobo inget ka AA, rek mandi ogeh inget ka AA, geus AA terus ombeh deui Pak. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, kita akan selalu mengingat nama kekasih kita. Betul Bu? Dimanapun ada bayanganmu, kemanapun ku selalu denganmu. Di setiap waktuku ingat namamu. Oh Kartijem tuh ayah Cijem ayah, Cetitin ayah, Ciom ayah, Cijah ayah, Cililis ayah. Eta jalma ayah bae tah. Pokoknya pemburu berkat dia malah. Bergetar hati kita Pak Bu ketika mendengar nama kekasih kita. Kenapa dahsyatnya yang namanya cin? Bener cek urang karang muncang naon, kalau cinta sudah melekat tayu kotoknya rasa geraheun aing ngasaan lagi. Terus ngesaan sugan cek. Ketika kita Pak Bu cinta kepada Nabi pun salah satu di antaranya menyebut nama beliau, tapi tentu bukan dengan ayat Nabi Muhammad. Cara kita menyebut nama Rasul dengan membaca what the meaning of solawat, mahia solawat. Naon ngaran solawat Bapak Ibu? Ari solawat cek Abi Hisam guruna Imam Sibaweh Allah tipu kadar-kadar kanyaah, lamun cek Ibnu Qoto kumaha hubunganana, lamun solawat ti Allah eta rahmat, ti malaikat eta istighfar, ti urang eta mangrupikeun doa. Jadi solawat teh doa. Maka Pak Bu, perbanyak kita solawat berarti sama kita memperbanyak doa. Maka aktivitas apapun ulah lepas tina maca solawat. Ece nyieun kopi jang salaki maca, masak di dapur maca, isukan-isuk cobaan Bu beh berkah bikin nasi goreng spesial untuk suami bari dibarengan ku maca. Sok isukan bari usak osek urang uring tibunya bacakeun sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Wur uyahna Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Wur uyahna deui Allahumma sholli ala Muhammad. Cang sakeler mah ece berkah Pak Bu ketika membaca solawat. Awas Pak Bu, solawat bukti cinta kita kepada Nabi. Solawat bukan mempertuhankan Muhammad, solawat bukan menyembah Muhammad, solawat bukan meyakinkan Muhammad anak Tuhan, tapi betul-betul cinta kita kepada Nabi. Solawat bukan kepasrahan yang statis, bukan bid'ah yang diada-adakan, bukan pula kebodohan seperti yang disangkakan oleh sebagian saudara kita. Solawat adalah energi yang membangkitkan peradaban. Solawat cahaya terang benderang yang menyinari rimba-rimba kejahiliahan. Solawat merupakan ilmu pengetahuan yang mencerahkan. Solawat merupakan kedamaian di tengah pertikaian. Solawat adalah kehidupan di atas kehidupan. Solawat itu perintah Pak, bahkan perintah yang berbeda. Coba kalau kita lihat, nalika Allah merintahkan solat, Allah tidak solat. Nalika Allah merintahkan zakat, Allah tidak usah berzakat. Ketika Allah merintahkan puasa, Allah tidak puasa. Tapi ketika Allah merintahkan solawat, Allah berpenampilan berbeda. Allah menjadi pelopor, Allah yang mencontohkan. Buka Al-Ahzab 50 genap. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu
sesungguhnya Allah dan para malaikat eta maca sholawat ka Nabi ngajak ka urang ya ayyuhalladzina amanu hei orang-orang beriman sallu geura maca sholawat matak ece mepende incu maca nyarekeun incu maca nyarekeun salaki ge maca kepenting ece buktoskeun sholawatan hudang jege heuh semangat sholawatna imah nyarekeun budak kalah ngagorowok pada hari Minggu ku turut ayah ke kota atau budak ngabelang teu jadi HS ya ibu sosok pendidik harus kreatif dan inovatif ece di sholawatan rek nyanyi heug tapi ngadidik nyanyina gentos ulah hari Minggu urang mah hari Jumat pada hari Jumat ku ikut ayah ke masjid pakai sendal jepit ku duduk samping Pak Khotib ku mendengarkan Pak Khotib yang sedang berkhutbah mengajarkan kita supaya baik sholatnya. Hei la ilaha illallah kitu mih pelangi ce gentos mengaji barokah jiwamu marah pusing kacau hilang karenamu Allah Maha Agung penuh kasih sayang mengaji cinta Al-Quran tepuk tangan anak-anak gitu anak-anak lain geus badot lain anak-anak bapak-bapak depan anak kita ngerepak harapan budak hiji jeung hiji jumlahnya jadi 2 lamun bisa ngaji pasti bisa ngadoa 2 jeung 2 jumlahnya jadi 4 lamun bisa ngadoa pasti menang berkat 4 jeung 4 jumlah jadi 8 lamun menang berkat moal hese barang hakan tuh bukan barang hakan teh wajib perlunya bunya sok matak barang yang paling berharga adalah barang hakan ta eta 8 jeung 8 jumlahna 16 lamun barang hakan pasti awet beas 16 jeung 16 32 lamun awet beas bisa mere kami toha tuh 32 jeung 32 64 bisa mere kami toha pamajikan boga 4 amin amin bapak-bapak takbir oh. Baca sholawat Pak Bu. Oleh karena itu yuk kita memasyarakatkan sholawat dan mensolawatkan masyarakat. Betapa indahnya andai kata sholawat sudah menjadi tradisi bagi pemuda-pemudi, bagi kaulan muda. Tapi sayang zaman sekarang budak aina leuwih apal lagu niji daripada sholawat Nabi, leuwih apal kasahrul daripada Kanjeng Rasul, leuwih apal wulan guritno daripada Siti Fatimah Az-Zahra. Padahal Rasul memberikan sugesti kepada kita, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra shalawatin, sing saja Muhammad salawat alayya wahida sakali maka dipasihan 10 rahmat. Amin amin. Ya Habib ya Habib ya Habibi kaifa
قد بدت بديع الظلام Bapak Ibu hormatin simkuring, maca solawate bukti surang cinta ka Nabi. Ibu bapak, ari cinta dina bahasa Arab namina mahabbah, ari mahabbah cik Imam Ghazali ayat 3 hiji mahabbatus syafaqah, nu kadua mahabbatus sawat, nu katilu mahabbatut takdim anu disebatkeun cinta segi tiga. Aya sabaraha cenah ceuk mahabbah? Bu aya sabaraha mahabbah? Aya sabaraha? 3 hiji nyaho 2 oh 1 ada yang namanya mahabbatus syafaqah. Apa mahabbatus syafaqah? Cinta anu timbul tina kasih sayang jika indung bapa kanu jadi ya kasih sayangnya anak indung bapa kanu jadi anak mah sepanjang zaman sepanjang masa. Mata kurang kanu jadi anak teh nyaah nyabunya kanu alit remaja nu dewasa nu geus rumah tangga urang mah laras bu kajen anak urang geus gawe di Jakarta 5 tahun boga menang bisa mawa niangan duit ge urang mah nyaah bae laras bu gawe di Jakarta balik ka Karangmuncang teh da teu pira atuh lebaran teh mawa oleh-oleh biskuit kongguan sakaleng eta ge jero nama rangginang eta teh. Tapi anak kurang bergejet rek mangkat ke Jakarta biasa karungnya cek kiripik sakardus roti 2 karung komo dikirim jang anak da beberan anak mah bisa kaitung kurang tidak angger jang dewek-dewek na sorangan laras bu sok anak kurang lebaran mere THR ka urangnya cek bu mamah yuh THR ti neng mere 1 juta udah 1 juta teh manehna rek sabulan di imah urangna kadia dia keneh. Makanya sayangnya orang tua itu luar biasa. Komo nungaran indung tunggul rahayu bapak tangka darajat mata kulah munjung ka gunung ulah muja ka sagara munjung makanu ma agung muja makanu ma kawasa matak doa indung kanu jadi anak Pak Bu mustajabah doa ibu kepada anak seperti doa Nabi terhadap umatnya diijabah nungaran doain matak sing nyar karunya kanu jadi indung. Kenapa ya
barudak sing karunya ka indung. Naon sababna? Sukses anak ketika dia bisa memuliakan dan menghormati sosok yang namanya ibu. Dapang nyoah nama ibu, Bu. Pak, dulu ketika kita baru menikah, cinta suami untuk istri, cinta istri untuk suami, tapi geus boga anak mah lumpat kabeh kanu jadi. Laras Bu, laras Bu. Kuring nanya ka urang dia, Bu, berat cinta ke anak tak ke salaki? Ah, dengekeun bapak-bapak. Nu itu. Asa berat cinta ke anak tak ke salaki? Tuh, Pak. Pasti indung mah berat kanu jadi anak. Naon buktosna? Salaki cerik, anak cerik, sanuh lah disamper. Anak moal dijejelan jempol suku moal. Pasti indung mah berat kanu jadi anak. Mata kaya paribasa indung mah kajen urang nu gering daripada anak gering laras Bu. Kajen urang kalaparan daripada anak kalaparan laras Bu. Da urang mah kajen lapar ge hi meuli dahareun teh lain jan urang bunya meuli somai meuli baso dibawa ka imah jang. Menang berkati dieu tah keur dibagikeun tah hiji ewang tah sok ka dia sok ka. Menang berkat teh Bu. Dari dahar sok dicesekal dibawa ka imah jang saeu ce. Jang anak. Oh, batas sudah barang yang paling berharga teh barang hakanmu. Sagala jang anak pokoknya denger indung mah ya ce. Datang ka ibu-ibu lamun kondangan nyandak daging teu didahar dibungkus ku tisu dibunikeun kana. Jang saha jang anak leres Bu. Aya nu kitu aya. Mana jelema? Indung mah sagala jang anak. Maka saya sering sampaikan kepada anak-anak, tolong hormati yang namanya indung, bungahkeun mengpengker aya mempengker hirup. Saya sampaikan sekali lagi, nu aya indungna wayahna bungahkeun, urang teh ulah ngaripuhkeun bae. Sok ajak jalan-jalan indung urang. Bu, nu aya indungna isukan ye nya poe Minggu pan isukan poe Minggu. Laras ajak ka arunika isukan ya, terus ka botanika, terus ka sangkanika. Engke geus di ditu ajak ngojay di jam jampul aja. Can pernah lain aya nini make baju renang. Tah, pakekeun baju renang di jam jampul kiruh-kiruh. Tuh urang teh sok karipukeun bae. Ya ibu punten. Indung teh jimat mengpengker aya bungahkeun ku urang. Imah beberean nungunah teh ngantian gering urang mah nya. Sokor gering mama hoyong bubuahan, hoyong pizza, hoyong roti, hoyong buahan, hoyong anu giliran keur sehat, Bu, Allahu Akbarnya dikirim teh urap deui nya asam urat di asam urat. Mempengker waras sok bungahkeun indung. Naon sababna? Awas, indung itu keramat, setiap ucapannya doa. Mata lamun durhaka Pak bute saeutik apa menjadi kenyataan, apa buktinya? Tuh malin kundang disupatanku indung aina jadi naon ece? Jadi batu, untung jadi batu mun jadi roti beaku seureum teh. Bungahkeun indung. Ya. Karena yang namanya ibu, Bu, nya ya. Berat sosok yang namanya ibu apalagi ketika melahirkan. Toh pati jiwa raga batak di urang ari babar teh ngaranna ngajuru, ari juru teh juruna paeh. Teh saeutik indung ketika melahirkan nyawa menjadi taruhannya. Leres Bu. Tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku, betapa besar pengorbananmu. Kasih sayangmu padaku, oh ibu, belayan
denganmu aku rindu. Keur ngalahirkeun teh 1000 urat pegat. Bayangkeun ngalahirkeun hiji 1000 urat pegat, lamun ngalahirkeun 10 geus sabaraha? 10.000 urat pegat. Mataksin karunya Bu, ketika dulu kita mengandung, ka sawah dibawa, ka pasar dibawa, sugan disimpen heula na sorok dah henteu nya ce. Ya ce, abdi suami siaga siap antar jaga. Waktu sepun bojo babar, abdi mah ngungkulan. Nu pertama di bumi ngungkulan, nu kadua di rumah sakit Mandala ngungkulan. Bahkan lain ngungkulan ce, ngabantuan kuring mah. Aslina nyaan. Cek pun bojo teh, abdi kenapa mi masuk ke ruang salin? Siap, asup kuring teh ke ruang salin. Cek abdi, umi ngapain? Bantuin umi, bantuin naon? Bantuan ngaheujeun. Siap cek kuring. Nyaan kuring ngaheujeun pun bojo kuring alhamdulillah 3 kali ngaheujeun pun bojo ngalawarkeun budak, kuring ge sarua ngalawarkeun ngan leutik kurang mah. Heuh matak sing karunya kanu jadi indung. Barudak ya. Ari isuk-isuk teh bantuan ta indung maneh ngepel kukumbah nya ce. Oh, mau nyoh HP be nyoh HP. Kan sok itu lain. Giliran gering bae, mama jangan sakit, mama jangan sakit. Mama tuh segala-galanya, mama tuh segala-galanya. Heuh sagala-gala ku mama, masa ku mama, nyeuseuk ku mama, nyetrek ku mah. Ayeuna kitu budakna aya. Pecat bae kitu. Matak di Jawa mah Bu, di Jawa ya ada tradisi bagus. Lamun lebaran teh sok ngumbah suku indungna. Memang hari bakti anak kalau jadi kolot malain kitu eta mah kiasan tina aljannatu tahta dari umat. Tapi Pak Bu, itu tradisi yang bagus. Mencuci kaki ibu di Karangmuncang isukan lebaran wae tah kumbah suku indung urang. Ulah ku artis Ahmad Dhani dewasa 18 teh Bu, lamun lebaran teh ngubah suku indungna, bahkan geus dikumbah ibu-ibu diuyup cai kulut ngumbah sukuna. Teu jorok sabab suku indung artis masuk dibawa ke salon, pedicure, medicure, dicukur, jadi dikumbah ge herang. Beda urang Karangmuncang dikumbah teh kiruh, diinum ku budak pingsan saminggu. Naon sababna rorombeheun. Siapa lorombeheun? Bareulah karasap. Eta aya manfaatna lamun salaki gadeul ku eta beta. Ibu tidak punya rasa malu Pak demi sosok yang anak, betul Bu. Urang mah sagala jangan anak teu era leres. Apa buktinya bapak-bapak? Contoh istri kita mon. Bu keur gadis ketika pagelak-gelak di terminal, di stasiun, di nak bus, mun pagelak-gelak keur gadis kehormatan yang dijaga apa? Dada. Ulah susu, dada. Keur gadis mah dada teh ditahan kieu Pak. Tapi geus rumah tangga boga anak mah eleh ku anak leres. Coba dina angkot anak urang ngagoak oa eueuh jurus nu dikaluarkeun iwati kodok burahol elol nyusuan. Sakitu dina angkot lalaki kabeh. Budak dedek nyusu diancam, dedek nyusu moal, mun moal ek dibikeun ka supir atau supir bungaheun gantian bae. Heuh lamun budak anu ceurikna, saya tanya ibu-ibu, salaki ceurik di terminal rek dibere moal. Oh, engke di mongke. Bu, urang ge teu mamaloni, anak itu adalah belahan jiwa pelipur. Betul ya Bu ya? Sok anak urang tah coba nu alit ece. Komo lamun isuk-isuk urang di mandian, dibedakan di kayu putihan, di bajuan mani pantesnya cenah. Lucu langsung dijunjung kaluhur ke orang lain pada ngomong nang ning dipintel ditoleh tilutu anak ta'a iya anak ta'a iya anak ta'a eta budak ditanya anak ta'a dijawab ku budak anak sia. Tolong perhatian ibu-ibu, cara komunikasi dengan anak tolong normal ya Bu ya. Ngomong Bu normal, urang masuk dedek mam talang upuk talang etap
engketot emam naik oton. Urang masuk itu. Atuh aja sok ngomong cadel, motor beuki deket. Satu Bu ya Pak. Yang kedua ada yang namanya mahabbatus syahwat. Apa mahabbatus syahwat? Cinta yang timbul karena syahwat. Istri ka pamegat, pamegat ka istri. Ini syahwat, keinginan kahoyong. Dulu kita Bu sebelum rumah tangga ada dasar apa? Cinta yang disebut Al-Quran mawaddah. Ari mawaddah teh cinta, ari cinta lumpatna karena rupa. Mata lalaki hayang nu gelis, istri hayang nu kasep. Silahkan cari perempuan yang seperti apa, mangga. Modena rek juga KTP kolot tapi pelem, mangga. Erek nu Semarang seger manis merangsang, erek nu Paris Dakar paras manis dada mekar, anu kijang panter kaki panjang pantat muter, erek Hitachi hitam tapi cihuy, mangga. Ngan ulah tosiba tosideng bau. Tapi hidung-hidungnya lumayan ngereueuh gitu. Bung teh ngeunah. Mawaddah pabu cinta. Kenapa ada dasar cinta Bapak Ibu? Bu, karena ada sesuatu yang hilang di diri bapak-bapak dalam badan. Dulu Allah menciptakan Adam dari tanah, Ibu Hawa tina tulang rusuk. Makanya laki-laki tulang rusuk sebelah kiri tidak ada satu paling atas dina kita Riyadhus Shalihin. Kenapa? Jadi ibu. Maka ketika yang hilang harus dicari dan disempurnakan. Mata laki ngudag-gudag istri naon menyempurnakan yang hilang, yaitu tulang rusuk. Mata ketika menikah Bu, laki-laki duduk sebelah kanan, istri sebelah kiri. Kenapa duduk sebelah kiri? Sabab nyampurnakeun tulang rusuk nu teu aya. Maka ketika menikah, laki-laki disebut tulang punggung, perempuan tulang rusuk. Sabab istri diciptakeun tina tulang rusuk. Untung ece tina tulang rusuk, coba tina tulang taleng dia sok. Kenapa perempuan Allah ciptakan dari tulang rusuk? Bukan dari tulang kaki agar tidak menjadi bawahan, bukan dari tulang tangan agar tidak dipermainkan, bukan dari tulang kepala agar tidak menjadi atasan. Tapi Allah ciptakan perempuan dari tulang rusuk, karena tulang rusuk dekat dengan hati. Makanya perempuan ingin dimengerti, disayangi dan dicin. Naon ujungna? Ombeh deui Pak. Makanya bapak-bapak, perempuan harus paham Pak. Perempuan senang ngemil, ngemol, ngomel. Kenapa senang ngemil? Lihat istri kita Pak Bu, dulu ketika baru menikah badannya langsing, ayeuna jadi langseng. Saya lihat ibu-ibu di Karangmuncang ya, reka dia darang dan heula ka ciri Bu, raraina glowing. Bahkan udah skin seker juga nama. Dengeunah skincare teh teu ngeunah mun skin seker mah ngeunah. Makanya ibu-ibu kalau ke sini kelihatan wajahnya glowing, coba yang geus balik ka imah ngagulawing coba. Ada pemecikan urang mah kitu, rek kondangan beungeut jiga ratu, rek hees mah jigahan. Rek jalan-jalan beungeut jiga putri, rek hees jiga kun. Gitu. Makanya perempuan seneng ngemil Pak. Kenapa seneng ngemil? Eta. Saya tanya ibu-ibu, yang sering banyak kelihatan olahraga berjamaah, bapak-bapak atau ibu-ibu? Apa di Car Free Day ya? Depan pendopo, depan surya, ibu-ibu, mereka training lain, olahraga menghilangkan lemak tinggi. Sok. Olahraga mangan setengah jam. Karena Free teh eta Bu barang daharna mulai ti Pemda datang ka Tamkot di asaan kabeh. Nu tadi teh geuning geus bacitul baso basreng batagor bakwan bangkong bancet kabeh di dahar. Yang kedua, perempuan senang ngemol, senang kamol. Shopping biasa perempuan mah Bu.
Matak bapak-bapak bising isukan pamajikan orang jental jentul hareupeun teras ibah beungeut pinuh ku koyo ulah dibawa ka rumah sakit bawa ka moal atawa keur kitu ya nya mamah nah mah udah nyari awak geuring bapak masuk ke kamar buka dompet balik deui pah tah 5 juta nyoplok eta koyo nyieun kopi sagalon hari teh kene sok maka perempuan pabu banyak keinginannya tapi keinginan ibu mohon maaf keinginan yang sesuai dengan kemampuan bukan kemau banyak perempuan-perempuan kita bapak ibu punten selalu membandingkan dalam kehidupan dengan orang lain bapak nak tuh tatangga magis ganti mobil ganti motor ganti TV ganti kulkas sipare ganti naon ganti pamajikan aing wajar dong perempuan banyak keinginan oke. Tapi bu iyah mengikuti bagaimana kemampuan suami kita da urang mah sok ngacana teh kabatur bae mohon maaf banyak terjadi kelihatan orang lain sukses justru kita yang stres mamah geus jam 11 sare gubrak kali gada pingsan bumurag akhirnya dibawa ke rumah sakit bu hasil lab kata dokter pak istri bapak normal semuanya bagus sehat sih bisa pingsan kumaha dok coba nanti kita lihat akhirnya bu balik dia dipariksa di ronsen akhirnya karek kanyahuan pas di ronsen aya gambar motor jeung kulkas eta tah aya nu kitu aya Bu, kondisi Indonesia sedang tidak baik-baik saja dalam masalah perekonomian. Lihat sekarang bu, persaingan politik semakin sengit, lapangan kerja semakin sulit, ekonomi semakin terjepit, yang kaya semakin pelit, yang miskin semakin ngejerit. Enak musim pailit, musim kacetit, musim berit bu. Qanaah pantas kita praktekkan di zaman sekarang. Naon bu, tumarima. Sabar modalna ayeuna mah ceu sabarnya. Bising teu boga beas di imah sabar baca la haula wala quwata illa billahil aliyil teu boga duit ceu sabar baca la haula wala quwata illa billahil aliyil salaki teu balik-balik inna loha ma'asobirin sana nyuruh paes tadi tah nupang tarikna sa sabar modal utama Pak Bu di zaman sekarang ya. Ulah yang jika batur bu, apalagi ingin dipuji oleh orang lain capek bu. Ya, orang mah jadi diri sendiri saja. Ya bunya. Makanya perbanyak doalah untuk suami kita. Sok salaki orang geus teu bahasa kenal capek bu. Berangkat pagi pulang sore. Berang jadi peting, peting jadi berang, hulu jadi suku, suku jadi hulu, banting tulang, tulang dibanting-banting. Untuk kebahagiaan ece. Matak lamun salaki mangkat gawe teh si ece salat duha doakeun tah salaki mangkat ka kebon ka sawah Allahumma in kana rizqi fis samai panggilhu ya Allah mun salaki abdi rezekina di luhur purageun bener di kebon katinggang kalapa eta hante tuh hadirin hadirat saudara hormatin simkuring bu ya. Artinya begini mahabbatus syahwat itu bising salaki orang balik di Jakarta datang ke imah ngomong mama balik di Bekasi Jakarta naik prima jasa teh jeung diuk jeung istri nugulis ibu jangan cemburu kalau suami kita bilang kayak gitu harusnya seneng dong kenapa berarti bunga salaki orang normal keneh nyahonu gelis. Tapi lamun salaki urang balik ti leuweung tah datang ka imah mama aya munding demplon bawa ka rumah sakit ningali bujur munding ku tap ketap eta bahaya tah Bu ya. Dua, yang ketiga mahabbatut ta'dim. Apa mahabbatut ta'dim?
cinta yang timbul karena takdiman wa takriman. Malam ini Al-Muidiyah termasuk Nurul Huda jamaah oke blok pon masyarakat ngayakeun peringatan Maulid Nabi, tentu tujuan takdiman wa takriman Kanjeng Nabi, ngagungkeun ngamuliakeun Kanjeng Rasul. Apa esensina naon natijahna Bapak Ibu? Tiada lain dina kitab Madarijus Su'ud karangan Imam Nawawi halaman 1516. Walaupun ada yang mendoibkan hadis yang berbunyi man addoma maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, tapi betul hadis ini bahwasanya Bu, urang tujuan ngagungkeun kalahiran Kanjeng Nabi, hoyong kenging syafaat di Kanjeng. Apa syafaat Bapak Ibu? Pertolongan. Dan syafaat itu betul ada Pak. Mohon maaf, kita mengandalkan amal kita kelak nanti di akhirat. Duka teh teuing Pak, mendapatkan ridho dari Allah. Tapi satu harapan kita Bapak Ibu, syafaatul udma dari Nabi. Makanya Nabi Pak luar biasa sayangnya kepada kita, nyaahna ka urang. Luar biasa. Nabi mana yang ketika wafat yang disebut adalah kita umatnya? Nabi mana yang riuh ketika di akhirat Bu, mencari umatnya seperti kita ketika ada yang celaka. Mata ketika Nabi dulu ketika berjuang ke Taif, dilempari orang-orang Taif sampai Nabi berdarah, Jibril menawarkan, ya Rasul, engkau punya doa yang pasti diijabah, ratakan orang-orang Taif. Ternyata kata Rasul, tidak ya Jibril, doa ini akan kusimpan untuk umatku kelak di akhirat supaya tecilaka diasupkan neraka. Tah di dieu Bu harapan orang nungaran syafaatul. Buka aqidul iman pan aya akidah ayat 3 uluhiyah nabawiyah sam'iyah. Akidah uluhiyah nerangkeun sifat wajib mustahil di Allah, akidah nabawiyah nerangkeun sifat wajib mustahil di Rasul, akidah sam'iyah ayat 20 surga neraka hijab mizan yaumul ba'ats surga atanapi aya nu ngaran talaga kal kausar termasuk syafaatul udma, termasukkan akidah sam'iyah. Ternyata syafaatul udma itu hanya bisa yang memberikan Kanjeng. Buka Syaraful Anam dina kitab Syaraful Anam. Bil hasyri syafi'una Muhammad munjil khalaiki min jahannam. Di alam masar nu bakal meresapat ka urang sadaya iwati Kanjeng Nabi Muhammad munjil khalaiki min jahannam, anu nyalamatkeun pirang-pirang makhluk tina neraka jahanam. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini menjadi saksi kelak untuk di akhirat kita bahwasanya cinta kepada Nabi, maka insya Allah urang sadaya bakal menang syafaatul udma. Amin. Pak kumaha ngagungkeun Kanjeng Nabi carana? Buka Sarah Madarijus Su'ud pan aya 3 hiji bi'it amit to'am, 2 wa qiraatul Quran, 3 wa dzikru qasaidun nabawiyah. Cara ngagungkeun Kanjeng Nabi hiji bi'it amit to'am, tah nyayeukeun kadaharan katuangan tadi ngabagikeun berkat Pak Bu, itu bi'it amit to'am. Kenapa? Maulid identik dengan yang namanya berkat. Rasul Pak Bu ahli sodako, Rasul ahli memberi, Rasul begitu peduli Pak Bu. Maka karakter Nabi kita amalkan hari ini memberikan berkat, berkah, kebaikan, tuangan. Tak tos kabagi berkat nawe cek. Tak alhamdulillah Bu. Matak lalaki mah belah dia lolobana, ibu-ibu, ibu-ibu, belah dia ibu-ibu. Matak alus panitia bening keneh ngundang ibu-ibu. Tah naon sababna? Luar biasa ibu-ibu mah semangat. Ya urang mah niat ngagungkeun Nabi ari berkat mah eta mah geus nomor hiji na eta mah. Kan mulut tanpa berkat seperti celem teu make uyah kan. Nya kan peureug ibu, tah modal ieu tuangan-tuangan tuh. Harapeun bapak-bapak mah utuh bae cau utuh keneh, pais utuh keneh, bolu utuh keneh. Coba Bapak pindahkeun ka ditu tuh, eueuh jeung piring-piringna. Kudung teh munjukul teh kudung teh. Hadirin sadayana. Maka berkah bulan Maulid teh jeung kuring mah bungana teh Bu, mulud mah 2 bulan. Ayeuna kan lagi sapal silih muludnya sawal mulud ayeuna ye Rabiul Tsani. Tapi masih aya muludan kuring alhamdulillah Pak. Doa kuring diijabah, kuring ngadoa ka Allah, ya Allah Gusti, mudah-mudahan 1 tahun teh mulud kabeh alhamdulillah.
Berakas comok kiai ustad mah tuh berkata tilu ustad kiai mah mata sabulan enak teh naik 5 kilo. Berkah tadusan bini mah ya, tadusan bini mahnya punya ya bunga bulan sebulan mulut teh tadus bini mahnya cacap di tanggal hiji abdi bu 25 Agustus itu kan satu maulid malam Senin perdana abdi ngisi di Kalimanggis Kulon balik 2 kardus langsung ke Subang nya balik 2 kardus ke Ciberem Cibingbing 2 kardus kamari ka Lemah Abang ke Banjarharjo 2 kardus ayeuna peuting ke Karangmuncang teu nyaho sabaraha nyari bare nyohan teh tadi si Kang Otong ngomong nama bawa roti 2 bungkus ka dieu 2 kardus tah jiga nama kan kitu sanes Bu keberkahan untuk kita ketika maulid Nabi hiji nu kadua cara ngagungkeun Kanjeng Nabi teh nyaeta wa qiraatul Quran dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Kenapa Pak Bu mengagungkan Nabi dengan membaca Al-Quran? Sebab Al-Quran itu wasiat, Al-Quran itu amanah. Lihat dalam hadis taraktu fikum amroin ilang tadilu ma ing tamasaktum bihima kitabullah wa sunnata rasulih, aku tinggalkan 2 hal andai kata dipegang teguh maka tidak akan sasar. 1 kitabullah Al-Quran, yang kedua wa sunnata rasulih. Mohon maaf Pak Bu, Nabi wasiatnya mohon maaf bukan jabatan, bukan harta benda, bukan yang namanya kedudukan, tapi Rasul wasiatnya 2 Al-Quran dan Sunnah. Kita berbeda Pak. Urang malamun geus geuringan bae maot asa geus deketnya cek sok awak geus kolot, kulit geus peot, pipi geus kempot, huntu lalesot, pakakas malet, da sering dibat diken. Oh enton tuh ngaku di dia. Biasanya kita wasiat kepada orang tua, kepada anak-anak apa Bu? Kebanyakan kita dunia. Sok kumaha pokna bapak urang Bu ngomong ka urang wasiatnya apa? Barudak gerak kadarieu abah rek wasiat. Wasiat naon Bah? Tuh abah boga mobil di garasi jang anak nuka hiji, sawah belah kulon jang anak nuka 2, kebon belah wetan wayahna eta mah ulah dijual kunaon Bah? Nu batur. Kita kebanyakan dunia Pak. Lihat dulu ketika perang salib, Salahuddin Al-Ayyubi, Raja Richard komandan perang salib mengatakan di depan bala tentara, kalau ingin menghancurkan umat Islam, jauhkan mereka dari Al-Quran dan Sunnah. Ngehancurkan orang mah Pak, mau dibom ditembak, tapi dengan teknologi sehingga kita dijauhkan dari Al-Quran dan Sunnah. Mohon maaf, lihat anak-anak kita Pak Bu. Laras. Nah itu. Kiai sok nyampaikan, Ustaz sok nyampaikan Bu, bainal maghrib wal isya doaul mustajabah. Ti maghrib ka isya Bu, doa orang diijabah. Fokus wayahna atuh. Ti maghrib ka isya mah urang pakai ibadah, ngadidik budak, maca Quran, dikir, salat awabin ta 20 rakaat. Wayahna Bu mulai besok ya perubahan dalam diri kita. Ti maghrib ka isya wayahna isukan penting. Lamun anyata TV paehan. Aya film rame, paehan. Aya sinetron, paehan. Budak cerik. Kita prihatin Pak di zaman sekarang. Ya. 2. Yang ketiga adalah dengan membaca kisah Nabi. Kita baca kitab-kitab rawi. Al-Berjanji, Ad-Deba, Al-Ajab, Burda, Simtud Doror, Adi-Aulami, Syarful Anam. Itu kitab-kitab rawi Pak. Karena bagaimana kita akan tahu tentang Rasulullah sementara kita tidak tahu sejarahnya. Rasul itu wasilah Pak. Moal aya urang lamun Allah menciptakan Kanjeng buka Syekh Jafar Al-Berjanji kan nyebatkeun walamma aradallah
aradallahu ta'ala ibraza haqiqatihil muhammadiyah. Secara hakikat Allah menciptakan Rasul itu yang pertama apa? Nurnya, Nurul Mustafa, cahaya yang terpilih, cahaya kang den selir. Jadi Rasul itu diciptakan panu pertama ngan cahayana. Maka nama lain dari Rasul itu kan Mustafa, Toha, Yasin, Ahmad, Hamid, Mahbub, Hamdan, Nasir, Mansur, Syahid, Masyhud. Itu adalah nama-nama lain dari Roh. Bahkan dalam syariat kita dianjurkan untuk memberi nama siapa Pak Bu? Adalah dari nama kan hakul walid al walad ayusinal ismahu, memberikan nama yang baik untuk anak-anak kita. Ketika akekah 7 dinten dilahirkan teh Pak Bu, tah akekah motong be plus masihan ibu namanya jangan asal saja, tanya ke kiai. Karena nama itu doa. Tah dianjurkan tapaul kangaran Kanjeng Nabi ya. Pertos tah pun rai tadi kan ngos pun rai eta teh ngaranna Jainal Mustofa, eta teh ngaran Kanjeng alus ngaran Mustofa teh. Ngan di Karangmuncang Mustofa teh ngaran sambal goreng kentang. Nyalutak eta teh nyalutak. Sanumitina eta samitina. Ngaran Nabi. Makanya nama kita anak-anak kita Bu pakai nama-nama Rasul. Tafaul kan ngaran Nabi ya. Makanya anak saya Bu semuanya laki-laki. Saya kasih nama Muhammad Sadaya, aslina Muhammad Sadaya. Muhammad Hizbullah Nawab, Muhammad Hauzan Irhab Nabil. Ngaran Muhammad ngan panggilan nyanak nu ujung Nawab Nabil. Henteu nu awal, henteu panggilan Muhammad, sabab diurang lamun panggilan Muhammad ngaranna heueuh mod. Kada ulah diteruskeun modna. Diurang gitu. Mau apa pakai nama Nabi? Kan baheula mah nya Pak Kiai, Kang. Jalma teh geus padu asal bae. Udah cenah Nabi ke waktu selahirkan. Waktu selahir Nabi Raja Abraha nyerang pasukan berjaya ngaranna tahun gajah. Jadi kumaha kajadian diurang kitu kumaha kajadian. Pas lahir salakina keur mecen runtah nya ngaranna si runtah. Pas lahir salakina keur ngusup nya ngaranna Siti Patina Jair. Nya. Lahirna asar poe Rebo indungna Jumat nya ngaranna Sarboah. Lahirna subuh poe Ahad jam 5 ngaranna Suhadma gitu. Kan urang gitu. Nya, kumaha lahir bulannya ce? Sana mina neng Desi Desember eta teh. Septi September, Nopi November, Agustina Agustus, Aprianti April, Febrianti Februari, Maerot Maret ta eta. Jika nu apal Maerot geuning bah. Nama Rasulullah ya. Makanya bagus kalau kita kombinasi Pak Bu nama-nama anak kita dengan malaikat Muhammad Ridwan penjaga pintu surga, Muhammad Malik penjaga pintu neraka. Rada ekstrim saeutik karena Ijroil. Mantap eta Ijroil, pencabut nyawa jadi meujeuna lamun indung bapana gering teh Ijroil. Duh, cabut tuh. Nama-nama tuh putri Rasulullah, bu istri dah Siti Ruqayyah, Siti Zainab, Ummu Kulsum, Siti Fatimah. Istri-istri Nabi Siti Khadijah, Siti Aisyah, bagus Bu. Ya. Atau Siti Maisarah, Siti Muasyirah, Siti Maimunah, Siti Muaimane, Siti Maihan Mane. Nama-namanya. Nama Rasulullah Pak Bu luar biasa. Mulia Rasul itu Pak Bu. Memang manusia itu Muhammad itu manusia biasa penarod basariyahnya. Tapi kan berbeda dengan kita Pak Bu. Maka dina Al-Badr Syekh berbatkan wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nas.
manusia paling sempurna Rasul itu Pak Bu, pang sampurna Kanjeng Nabi kan wawulida sallallahu alaihi wasallam daltipan maktunan maktu as-surrah waktu lahir punya wa akhodahal makhodu pawaladathu sallallahu alaihi wasallam ghayat non nya nuroyatala la usana. Nabi ketika dia cahaya Pak Bu, mata kedua istimewa, bahkan kan dina Allah berjanji wa arakuhu kallu'lu wa arpuhu atyabu minan napahatil miskiyah. Bapak Ibu, Nabi kalau berkeringat itu kallu'lu jika intan berlian, caang jika persis tah kudung si ece anu buri cak buri nong nya bucak nya nong nong. Wa atyabu minan napahatil miskiyah. Nabi Pak Bu seungit kesangna. Makanya Bu pantas kita muliakan sosok yang namanya Rasul Pak Bu. Istimewa Nabi itu akmalan nas. Bahkan yang namanya dulu Pak Bu, kita tahu sejarah tentang Nabi Bu. Nabi nu pangkasepna saha? Saha? Kita akan menyebut Nabi Yusuf teu salah. Dalam kitab Al-Mahabbah karangan Imam Ghazali Bu, nu pangkasepna Nabi Yusuf dulu ketika di Mesir, orang Mesir sampai 4 bulan tidak makan, cukup memandang wajah Nabi sampai terhipnotis, laparna leungit Pak Bu. Tapi sebetulnya nu kaseptenya eta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat dalam kitab Muhammad Insanul Kamil bahwasanya Allah menciptakan keindahan 150 ke Kanjeng Nabi, 25 ke Kanjeng Nabi Yusuf, 25 untuk keindahan alam, jalmi, sato, hewan, pemandangan alam Bu, itu 25. Jadi Nabi 50% diberikan keindahan. Cuman Nabi Yusuf dibuka hijabna nu 10, Nabi mangan hiji. Kalau Rasul dibuka hijabnya, maka orang akan merobek dadanya perempuan. Teu kuat ninggal kakasepan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka saya sampaikan bahwasanya peringatan Maulid Nabi ini bukan acara seremonial, butuh athar, tilas, pembekas. Artinya Pak Bu ada dampak yang baik. Maka saya sampaikan suatu peringatan bisa dikatakan sukses apabila setelah peringatan ada perubahan dalam diri kita, tidak destruktif karena konstruktif, negatif karena positif, tidak amal awon ngalih karena amal anu. Saya bayangkan orang umur 60 kali muludan, umur 70 kali muludan, tapi kalakuan angger bae jiga kieu berarti nu kitu ngaranna nini aki-aki 7 bulud. Makanya perubahan Pak Buya tina akhlak terutami karena kholqon wa khuluqon nya penciptaan Rasul itu sempurna, akhlakna Nabi sempurna sampai-sampai Allah memuji wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau adalah mempunyai akhlak yang mulia yang agung. Maka orang apal Bu tentang kisah sejarah Kanjeng Nabi. Tentunya mudah-mudahan ku peringatan Maulid Nabi ieu ngajadikeun Bu tambihna orang cinta ka Rasul, tambihna orang berbuat kebaikan, tambihna dalam hal apapun termasuk mencintai sunnah-sunnah Nabi. Bagaimana Nabi ketika bertetangga, berumah tangga, ketika Nabi makan, minum, tidur dan lain sebagainya, maka ikutilah seperti Kanjeng Nabi. Yasba'u fil i'rabil asmaul uwal na'tun wa taukidun wa atpun wa badal. Mengikuti jejak langkah Rasul para wali, para ulama adalah merupakan penghubungkannya daripada menggantinya sebagai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu kasapuan sadayana sakali deui urang nu hadir di dieu ngajentenkeun saksi ke urang pagi teu di akhirat, urang sadayana kenging pertolongan ti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panginten eta Pak Bunya nu tiasa kapihatur, hatur nuhun ka panitia, hatur nuhun para kiai, hatur nuhun Pak Kuwu, hatur nuhun Babi Kamtibnas, hatur nuhun sadaya ibu-ibu grup sholawat termasuk sadaya urang hatur nuhun. Mudah-mudahan naon anu tos dikaluarkeun ku urang Pak Bu digentaskeun ku Allah anu berlipat ganda, amin Allahumma amin. Hapunten Sonya tadi ada trouble, makasih Son, subhanallah Sonya saya pisan, makasih banyak. Doakeun tukang son mudah-mudahan asup surga, amin. Bawa jeung son-sona ka ditu pokona mah sakitu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.